hadirin yang berbahagia, merupakan kebahagiaan bagi kita semua. Dalam rangka resepsi Evi dan Sony, kita akan laksanakan bersama prosesi mampan pengantin yang akan dipersembahkan oleh Surlika Entertainment. Orang cinta teruskan hingga masa berubah. Yuk kalau sunnah Rasul mempadawan Allah. Yuk sidang di pasini anu kawali. Mamai subah anu mamai gurat mamai bareng. Beruntung sumping anak upacara anak di Surlika Entertainment sejak di Kawita. Alhamdulillah wa syukurillah. Aki merasa bahagia. Aki bina amarwata serta bina anu kagiri-girinya, bina anu kaya papadana nya. Ku aki urang doakeun negara mudah-mudahan urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kalancaran dugi garing senaya acaranya. Si urang rajangan heula ku aki. Sampun kan maha agung larung sareng bersama manggawas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bari puji syukur kanu agung kencangna. Alhamdulillah seribu kali. Alhamdulillah. Raja doa raja. Raja benar maring Allah. Dina hati anu wanding dina rasa nurmasa. Dina iman bisa kita beratur.
bapak udah pada makan gitu, udah pada tua. Mila leuleus cik sakali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayeuna mah ada ayaan. Ku aki didoakeun pamudah-mudahan anu ngajawab salam ti aki sing asup ka sawarga. Oge anu teu ngajawab salam ti aki ge moal pilih kasih. Sing asup oge, sing asup angin. Ada lain, alhamdulillah aki tengah raos binga. Bahagia sekali aki hari ini melihat cucu aki, aduh, Neng Epi dengan Chef Sonic sudah sah sekarang mah. Ada aki moal bisa mere mangrupa materinya. Neng gelis aki mah bisa ngadoakeun, aki hanya bisa memberi doa, hanya bisa mendoakan kalian. Mudah-mudahan hidup doaan dinu ngajalankeun sagala rumah tanggana sing sakinah mawadah warahmah. Oge meureun engke upami dipasihan katurunana sing soleh tur soleha nurut ka ibu ramananya, nurut ka ibu ramana sing berguna ke jeung keluarga nusa kadun agama. Heuh sakitu we ti aki mah aki mau bisa mere duit. Duit mah hadiah ge aki rek menta sugan aya nu ngarecehkeun gitu. Lain Farhan aki teh anu pohon naonnya ieu teh diiket geus, dibaju geus, kalabung geus kolon. Aki pelupa, ada yang lupa aki apa ya? Sini nih, si Nini. Kayak urang telepon heula si Nini mah. Da aki teh boga HP gitu teh. Pohon si Nini ka mananya? Aki teh boga HP tah ieu teh lawan nya. Cek kan. Nah, HP-na ieu teh merek channel Arifin Channel. Promosi atuh ki. Promosi dititah ku si Jenal. Dititah si Jenal aya gitu. Baiklah. Urang telepon heula si Nini ka mana si Nininya, urang asupkeun nomorna sugan teu poho cik 081 124 kanggo Bapak Hajat Jalur Cokrat. Halo. Nomor yang Anda tuju tidak tersambung karena Anda tidak memiliki kuota. Walah. Seorang operator teknologi gak banci euy. Operator atau naon eta teh? Lain Farhan aya meuli kuota teh kudu kunaon? Duit. Kudu duit. Duitna aya. Cik sugan aya di Bapak Hajatnya sekali di 081 124 kanggo Bapak Hajat. Sugan aya berbah dia kiranya sinyalnya can beureum. Sugan aya anu beureum sinyal penta urang idian bisa beureum anten sinyal berbah dia aya temu di HP naon sinyal teh itu. Ya kitu. Alah heuh urang saya salaman heula ka Bapak Hajat ada. Alah berbah ka urang sareng pintu berbah mana itu tah dia. Ada heuh. Alah kayak perlu dia acan kita. Ada aya sinyal teh euy anu mah bisa nyambung euy. Ada tepongkeun maka ngodong itu. Alah. Jadi aki meuli baju anyar teh euy. Ada. Aki rek shopping balik ke dieu tepongkeun. Direug-reug Bapak Hajat ada. Sok we tenang Bapak pada masih harus sok lah nya. Mudi badar we sinyal berbah dia mah manteng Farhan di berbah dia mah lah tepongkeun. Asrina ji Bapak nama ada. Aduh hatur nuhun aya mah nyambung kasih Nini teh nyambung Bapak nama aya namanya telepon teh nya. Cing urang kalawan halo Nini halo hudupkeun ka dieu ya Bapak aja mana Bapak Hajat bae mere nu beureum Bapak beureum ka dieu teh. Ngomong mane. Alah sudak setak gitu sakilamil telepon mane ka salaki. Mane? Wah udah cekilan naon eta tong beakeun jatah Nini eta saweran. Sok beureumkeun matakan ka dieu bejana Bapak Hajat rek mere nu beureum ka Nini. Alah bener. Bener sok beureumkeun ka dieu matakan. Lain ke heula aki. Nini mah kadinya teh hayang dilaguan dengan lagu dangdut. Lagu
aku manek pokok adalah bebas. Aja nih gimana nanya heula kudu di dirinya. Nanya naon. Lain biasa nama ini datang kadinya teh sok di balai dog geuningan. Ini datang kadinya biasanya sok di balai dog. Di balai dong naon? Di balai dog kudu ieu biasa sebenarnya aja gini. Ayo aku ayo sok ah. Lain ini aki naik nanya beda kan nomor sawer Nanya naon? naik nanya kieu ieu teh ibu bapak arari kelas teu ieu teh anu masihan teh ikhlas enggak yang ngasih ikhlas enggak Ikhlas enggak ibu bapak? kalau ikhlas tambahin lagi dong tambahan deui
Ada. Lain emang itu tapi dah kurang kene sih bener kita nama. Lain ini mana eta baju buat kasih sarua gitu jeung karpet. Mana kaki sarua hijau. Oh bener. Pan geus di wawanrenan nuansana hejo datang ka dieu teh. Gitu. Lain ini geus aya paribahasa anu kieu geuningan. Paribahasa anu kumaha aki? Paribahasa anu kieu geuningan mipit kudu Amin. ngala kudu Bebecek. bebeja sadar lain bebecek mah geus sugan dibere ke bapak aja itu Kang geus beres. Bebeja mana sok gerak amintan heula anu di dieu teh anu maco teh bisikan wauh kana ini teh. Iya bener kerja nama. Lain maco bisa awalnya maco teh. Babaan anu maco. Sok kudukeun aya perkenalan heula ini teh ternyata. Ada munduran anu simetris ka cirina tah di dinya. Sok siap. Ya, terus bener. Lain dari mana yang ada lembaga yang gitu ngomong main perkenalan. Perkenalan, oke, langsung ganti kita fashion show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadaya. Sampurnami mangke aki dibere ku bapak hajat ke tukang. Oh, ada diberi. Lain perkenalkan semuanya, nama saya Andin. Oh ya, nama Andi cakep. Itu teh nama pondoknya, kalau nama panjangnya ada. Ada nama panjangnya. Apa? Andin Puting Beliung. Angin nama angin. Biasanya banyak atuh. Lain ya teh aki aya acara naon sunatan gitu ini. Lain sunatan ieu mah. Ieu teh walimatul nikah incu urang intinya atanapi walimatul arus incu urang tebokeun si kasep jeung si geulis payunan urang. Lain aya mane jawab anu sunatan wae bogu dari tempat ecek itu dicokeang lain di ditu lain. Oh, sunatan ada enggak gulung kieu teh sunatan. Ada aya naon gitu teh. Lain teh geus kabeh acan urang teh silaturahmi teh urang sakali deui atuh urang silaturahminya ka keluarga besar sugan aya heueuh. Oh bener aja kabeh ka bapaknya tuh tukang orang dapur araja. Orang dapur araya. Tah aya cenah. Tos ngarecehkeun. Tos anak kalau bentukan bukan dari susunan kan. Urang susunan. Iya gitu. Aduh nuhun. Aduh mana sih teh menikah saya kan ini bawa dia. Karena si bapak yang benar lapor kieu. Kenapa takut sama saya? Kenapa jangan takut saya? Aduh ya si bapak. Aduh. Eta salaki batun ini bisi ngabak sia teh pamajikanna. Wah, isa penting. Lain ini geus kepala bade orang bawah. Dupokan semana kacan dupokan ada gede waktu akhirnya. Aki. Lain ini masuk-masukkeun bener bisa budak. Lain ini ulah lawas sepal guyon urang mah bisa kaburu beurang ieu karunya organ yang isan rek manco dabokeun di tukang geus tadi geus dodotan we geus dibra dangdut teuh aya main. Oh bener gitu namanya geus barang urang teh ulah loba sepal guyon aki. Ayeuna mah guyon urang kau. Bener kan urang teh balik deui ka tujuan urang. Listrik sagala deh Allah ayo. Keur ngomong menah beda. Biasa gangguan teknis ini. Lain, akhirnya bete ngomong geus poho. Anu tujuan. Atuh udah pakai kepada listrik sagala jadi pohonya. Bener ini urang teh balik deui ka tujuan urang benernya anu kahiji teh urang teh silaturahmi mah geus benernya. Anu kadua ngaduakeun geus, anu katilu aliran ge geus bieu. Oh bener gitu dong aliran geus. Anu kaopanna tah urang kaul. Bener hayu urang kaul. Kaul naon sok? Kaul mebok lain. Lain emang make kaul mebok sagala kok udah tukang bangunan kaul joget urang teh urang kaul mencuk. Ayo sok ini ka hareup deui heula. Siap aya ga? Ayo urang kaul lah.
di Surika Entertainment Tari Rawasinta diteraskan ke Tari Rampak Kedai. Wilujeng nonton, wilujeng nyaksikan. Semuanya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.